Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassahu sallallahu alaihi wasallam bil mahalil asna wa asra bihi ila qabi qasaini aw adna wa a'raja bihi ila sidratil muntaha wa ayyadahu bil mu'jizati allati la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil karimil mumajjad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa qala aydan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammadu la yataqabbalu Allahu min tarikis salat sawmahu wala hajjahu wala zakatahu wala amalahu. Wa qala aydan ya'ti akhiraz zamani unasun min ummatika yudayya'una as-salat wa yuakhiruna al-awqat wa yattabi'una ash-shahawat. Dinarun indahum khairum min salatihim. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma, amin, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا اللهم في رجب وشعبان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban. Ya Allah, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Allahumma في رجب وشعبان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا Ya Allah, ampunkan kami di bulan Rajab dan Syaban. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami di bulan suci Ramadan. Ampunkanlah dosa kami di bulan suci Allahumma في رجب وشعبان اللهم وبلغنا Ya Allah, lunaskan kami di bulan Rajab dan Syaban. Ya Allah, lunaskanlah hutang kami, geus lunas ngahutang. Setuju.
lunaskanlah hutang kami, geus lunas. Insyaallah jadi doa, amin. Allahumma wa sya'bana, Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa ballighna wa ballighna ya qawiyyu ya matin ighfir lana wal muslimin ya qawiyyu ya ighfir lana wal wasallimil Indonesin minal virus COVID-19 wasallimil Indonesin minal virus. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Anu ku pribados tipi hormat tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus kiai setempat. Insyaallah mudah-mudahan nu diantos-antos ku urang mauidhah sareng doana. Mugia marantena dipasian keberkahan usiana, dimanfaatkeun ilmuna, ditaikeun darajatna, diparanjangkeun usiana, ditambah milik rezekina, ditambah istrina ya Rabbal kahayangna eta teh. Aparatur pemerintah desa atau yang mewakilinya, anu sami ku pribados tipi hormat, kru panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dina wengi ieu kalayan wengi anu ku urang disaksenan. Alhamdulillah menurut simkuring ieu jamaah luar biasa. Abis saumur nyunyuhun hulu, abis purah keliling ke mana-mana nu ngaji nembe di dia ungkul anu paling hebat. Sebab nu ngaji lain manusia ungkul termasuk makhluk gaib mari lu ngaji ayeuna di dia. Sabab eta kursi katempo kursina ungkul juntrungna eueuh gitu. Nembe ayeuna ungkul ya abi ngaji ieu. Luar biasa, rada murinding tadi bakal asup oge ka dieu teh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji kali syukur orang sanggakeun ka Allah. Salamina anu wajib disyukuri adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, tambihkeun kanikmatan urang sadaya. Kanggo bekal istiqomah, kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan berkahkan usia kami ya Allah, supaya rajin ibadah, rajin taklim, rajin belajar, rajin silaturahmi, oge sakumaha nutos ditetapkan ku Rasulullah, yakni urang dipasihan taufik sareng hidayah di Allah Subhanahu wa taala bi alfin alfin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat biwasalam kawilujengan urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya baginda alam Nabi besar Muhammad
keluarga oge ka para sahabatna insyaallah mudah-mudahan sing dugi ka urang selaku umatna amin. Inna fil jannati nahran min laban li'alin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban li'alin wa husainin wa hasan. لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن اللهم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra sarang Mi'raj ini merupakan bonus bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa disebut bonus? Sateuacan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun sareng dimi'rajkeun dina usia Kangjeng Nabi 48 tahun 8 bulan 11 hari tepatna dina waktos harita disebutna ammul huzun atau ammul hazan, tahun kasedih, tahun kasusah, tahun kariweuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di usia Kangjeng Nabi. Halo, masih bersama saya? Ada kehidupan di sana? Berarti saya berhadapan dengan makhluk hidupnya. Bu, Kangjeng Nabi di usia sabaraha? 48 8 11 hari. Mari kita buktikan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sateuacan diangkat ku Allah, ditaikeun ka langit, ka hiji sampikeun ka Sidratil Muntaha, dukipkeun ka Rabb mustawan, sampikeun ka Qudsi, di mana Rasulullah bertemu dengan Allah, mahalul munajat wa mahalul liqa wa mahalul khitab wa mahalul muqallamah. Itu semuanya adalah mukhalafatul lil hawadisi mutlaqan. Beda bertemu na urang jeung pada urang. Rasulullah bertemu dengan Allah itu teu sami sareng bertemu na urang sareng urang. Semua adalah mukhalafatul lil hawadisi mutlaqan. Cuma Kangjeng Nabi diuji oleh Allah. Coba tingali baheula urang dina sejarah Kangjeng Nabi. Usia Kangjeng Nabi dina 2 bulan kandungan di Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Kangjeng Nabi ya tos dikantunkeun pupus kuramana ayahanda tercinta Sayyid Abdullah. Ya. Maklum ari urang lembur makan sok ieu. Itu merupakan hamil pertama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah bade ngagaduhan putra pertama. Ya. Santosna kitu Kangjeng Nabi minangka nuju dikandung 2 bulan mempersiapkan kanggo perbekalan persalinan, muncek bahasa urang mah
Nah, Sayyid Abdullah usaha kasam sirria. Uwih nanti itu Kangjeng Nabi Sayyid Abdullah sakit parah. Ya, dugikin ka meting alias ngendong di Taif sampai sabulan, dicanda ke Madinah. Ternyata wafatna Sayyid Abdullah di Madinatul Munawwarah. Jeung di mana dimakomkeun Sayyid Abdullah? Ain mapal? Halo? Di mana makom Sayyid Abdullah? Padahal di pelataran Masjidin Nabawi. Di mana tepatnya? Gerbang 336. Ya. Anu tepatna ka Museum Al-Qur'an lamun dietang ku urang dietang ya, di mana tina gerbang kalebet itu 5 keramik. Ya, 5 keramik. Dulu memang ada makomnya, tapi sehubungan Arab dan Madinah itu adalah Wahabi mutlak yang akhirnya tidak suka dengan jujutan atau nasab-nasab min dzurriyyatir Rasul, sehingga itu dikikis habis, di bumi hanguskan dan diratakan. Makom manusia termulia, makomus syarif, bibit manusia termulia di dunia ini diinjak-injak ke seluruh umat manusia. Itu maksudnya ingin merendahkan martabat nasab dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi pahamna gaduh kenalan nyaeta polisi anu ngurus raudhah ya, namina Umar itu bintang natilu, mun di urang mah meureun Sambo. Ya. Tapi ternyata Umar ini adalah orang NU. Umar ini adalah Nahdlatul Ulama. Ternyata Umar ini syariatna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Madinah, Mekah dikuasai sama orang-orang NU. Ya Robbal. Tapi engke ulah ngajarualan kiswah. Turub Baitullah di jarualan. Ya. Sementara ayeuna kan coba tinggali. Ya. Setelah kekuasaan sementara ini dititipkan ke anak, ya, ke anak Raja Salman, itu usianya masih muda loh, ya, sehingga ayeuna loba tempat-tempat anu mulia, ya, anu ku urang rek ditapak tilas itu merupakan perjuangan Rasul, semua ditutup. Hiji, Jabal Rahmah ditutup. 2, Telaga Izik ditutup. Padahal Telaga Izik ini merupakan salah satu telaga sejarah paling kolot. Ya, Rasul hijrah di Mekah ke Yasrib, istirahat di Telaga Izik. Di situ ada bangunan musola, masih dari utuh, masih di zaman Rasul dulu. Sampai sekarang itu masih ada. Dan aroma Rasulullah itu masih tercium benar-benar. Cuma orang Wahabi itu tidak suka. Tidak suka. Yang akhirnya ditutup. Engke mah Jabar Rahmah yakin. Sementara ayeuna kan masih ditutup melalui seng, tapi engke mah permanen. Engke mah jamaah itu tidak bisa naik ke Jabar Rahmah, tidak bisa berdoa di Jabar Rahmah, cuma paling-paling nango bekos numpuk gajah. Di mana? Di Ragunan. Engke mah gitu, engke mah. Jadi orang teh mual bisa ini merupakan tapak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi engke mual tiasa. Bahkan termasuk engke bakal ditutup lah. Naon? Uhud. Jabal Uhud pun akan ditutup. Dikarenakan Wahabi itu tidak suka ada orang berdoa di Jabal Uhud. Padahal Uhud merupakan salah satu saksi bisu, ya. Paman Rasulullah min ambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Hamzah, Sayyidina Hamzah yang dibunuh dugikeun kana pikeun ka dicakar, napikeun ka didodol, naonna hatena digigit, digegelan ku saha?
ku salah satu wanita musyrikah saking ku benci nakafaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakal ditutup, Uhud bakal ditutup. Maka Allah tidak akan pernah ridho. Itu merupakan sejarah Rasulullah. Saksi bisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kena panah. Ya. Ya Kangjeng Nabi Muhammad. Maka gunung Uhud itu beda jeung gunung-gunung anu sanes. Semuna semu berem. Kenapa jadi berem tanahna? Dikarenakan itu darah syuhada illah yang berceceran di gunung Uhud yang satu saat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah berziarah ke Uhud, nanti Jabal Uhud akan memberikan pertolongan kepada kita melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makai burung-buru mengangkat umroh mumpung can ditutup. Ayang teu ayang mangkat umroh sok angkat leungeunna tah kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya yang mengangkatkan tangan rindu pengen bertemu dengan Baitullah, rindu pengen bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kemudahan hamba ya Allah, berikan kemudahan hamba ya Allah untuk nyampai ke Baitullah, untuk nyampai ziarah ke makam Rasulullah. Dan berikan kemudahan ya Allah, seluruh anak cucu hamba diberikan kemudahan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yakin nu ngangkat leungeun dibere kemudahan ke umroh, nu teu ngangkat leungeun siasa umur hirup moal bisa ka Makkah. Nu teu ngangkat leungeun tapi pan aya jamaah teh nurut bae ari ka kiai teh kudu nurut ka kiai mah. Sabab ari kiai mah bisa simsalabim abrah kadabrah. Bener teu? Hei, urang Kertawana lamun urang hayang ngadahar cau nu geus beureum saperti kieu sabaraha bulan usiana? Satahun. Urang dia lamun rek ngadahar sangu geus jadi sangu geus asak sabaraha bulan kira-kirana? Tilu bulan. Kiai sajam. Kiai sajam. Bisa itu kiai. Teu kudu nanam, teu kudu macul, ngaji wassalamualaikum balik. Kiai ieu mah kanggo pemuka. Dibuka jerona cau, teu kudu melak heula. Maka ayo doakan kabeh anak urang sing jara di kiai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Rata-rata na oge yeuh memang hese ari hayang nyetak jadi kiai teh. Mun kiai kolot ieu teh kudu 50 tahun nyetakna teh. Lamun teu kitu hese nyetak jeung calon kiai. Beda jeung calon kuwu. Kuwu masih hirup keneh eta kuwu geus ribut di ungwal blok. Hayu urang dorong, padahal ngadorong ge arek ngabulusukeun eta jelema teh. Ulah sok daek ya. Awas engke gedeng deui yeuh. Loba jaman nu ngajaruwal foto pinggir jalan. Naon tah? Calegnya ulah kagoda lah, ulah terbius urang aya mah umat Islam sing kuat urang tong kagoda kuno kitu. Ternyata urang ngadukung nu kitu teh eueuh manfaatna. Bener tak? Wah, wayahna bensin naik ngajar dog wae nu kitu teh teu ngomong eueuh naon. Aya teu milu ngomong. Aya teu. Mantak lamun datang ka dieu dengekeun tong sok didukung. Tu dage anu sok ngaramekeun teh ibu-ibu. Ibu-ibu mah dibere kudung be. Jeung genjring. Oh, langsung wae teh.
Ya, sholawat nage ujung-ujung nanti ayah dukung mendukung kadinya. Iya kukumahaan ari ibu-ibu. Memang orang dia ibu-ibu na matre kabeh gitu. Allah. Bu, awas ulah kagoda kuno gitu. Pengalaman aya nama. Teu aya manfaatna. Ngomong rek jadi wakil rakyat. Kabeh diwakilan ku manehna kabeh. Mobilna pang alusna. Imbahna pang alusna. Awe-awe dua teu kanyahoan pan. Kalau ba duitna atuh. Sarua jangan gaji budak. Eueuh, gaji buta eueuh pagaweanana eueuh. Wayahna geus duduk marina kursi empuk geus teu inget-inget ka urang teh boro-boro inget. Diundang oge alasan repot, alasan sibuk banyak. Tai anjing babadagna. Bener tak? Awas engke lamun kadenge urang kertawana masih dek ngarojong merojong nukara ditu deui berarti teu boga pikiran. Mati pikiranana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mudah-mudahan anak urang sing jadi kiai. Urang teh ayeuna teh seolah krisis kiai ayeuna teh. Terutama kiai sepuh di mana-mana tos teu aya. Ya, Buntat tos teu aya kiai sepuh. Babakan Ciwadingin tos teu aya kiai sepuh. Kempek tos teu aya kiai sepuh. Sadayana ngora kabeh. Ieu teh termasuk nu dihareup teh kan kolot kabeh. Mantak diukna oge dihar dicombok ku cau. Da belah ditu mah boro-boro cau. Cai oge anu leut geuning beda sebab ieu mah tereh. Mantak beda nu dihareup tereh dicombok ku cau gede. Cai da ngajajar dirinya. Wadah luar biasa. Pinter panitia ternyata. Ya, nu dia harap eta termasuk jalma kolot kabeh, nu geus kolot ka mana poharana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus Rasul diberangkatkan ku Allah Subhanahu wa taala melalui kendaraan yang super cepat yang luar biasa, itu melebihi kecepatan pesawat luar angkasa. Luar biasa. Ya. Disebut buruk. Aya di ditu macana nyahon teu buruk. Naon kitu? Ibu-ibu make rok. Eta malen buruk atuh buruk nu kitu mah. Ya. Buruk itu mustakun minal barki, ya. Maka kendaraan buruk itu super cepat, lebih cepat ketimbang pesawat luar angkasa. Luar biasa. Kenapa? Diprioritaskan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah anggap Kangjeng Nabi ngimpi. Ya kan? Naon sejarah Isra itu mimpi saja, mimpi belaka. Ternyata teu bisa jeung henteu aya sifatna Nabi itu Isra sareng jasadna. Kapan digaris bawahi dina al-barjanji? Ya, summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil birihabihil qudsiyah. Sudah jelas di al-barjanji. Syekh Abu Ja'far al-Barjanji sudah menyatakan Nabi Isra bukan mimpi, tapi Nabi Isra biruhihi wa jasadihi. Ruh dengan jasadnya, mimpi lain. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuju istirahat di bumi na Ummi Hani. Siapakah Ummi Hani? Ummi Hani adalah istri daripada Abu Thalib. Nuju istirahat. Kenapa Rasul ya dimi'rajkan tidak langsung saja di rumahnya? Padahal Allah berkuasa, tetapi kenapa harus ke masjid dulu?
Ini Allah sedang membuktikan, Allah sedang memperlihatkan masjid, kapasitas masjid ini luar biasa. Maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Minna min ibtida'il ghaya, tikawit masjidil haram maka ilal masjidil aqsa ila intihail ghaya. Diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun secara normal perjalanan, maka perjalanan onta itu dilalui 1 bulan full, ya. Berapa kilometer Mekah Aqsa? 2000 kilometer. Sami sareng Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah itu 2000 kilometer. Jauh apa dekat? Jauh. Cuma sehubungan yang mempunyai peranan ini adalah Allah. Allah segala-galanya. Kangjeng Nabi make aji lipat bumi, ya. Sirrun min asrorin kopin minal kof, itu ilmu'na. Ternyata bisa aji lipat, ya. Sakicep bisa datang ke itu. Baheula kan gitu. Leres. Sok maca meureun sejarah Prabu Siliwangi kapungkur nuju bade angkat ka Mekah, make hong bae nepikeun ka Mekah. Kiditu kadi make bismillah datang ke Indonesia tanpa napas, datang ke Indonesia. Ayeuna urang dia lamun maca bismillah 7777 bacakeun sok bismillah, insyaallah moal bisa ke mana-mana di dinya wae. Beda da urang matu dage masih kene rampus, dahar masih beki, syahwat masih ambek masih ngabohong masih kajenting kolot ge ngabohong nama angger keneh beki kana ngabohong teh. Arek di mana atuh urang boga ilmu asrarun minal qafi ilal qaf, di mana moal bisa kecuali para waliullah, ya. Sulukul auliya illah di situ ada, Pak, silakan cari itu. Lamun urang hayang boga ilmu seperti itu bisa dikasab, tapi dengan catatan hiji teu meunang dahar sapanjang hirupna. 2 ulah boga awewe. Waduh teu kuat aing mah. Cok si abah teh, aduh aing mah teu kuat kitu mah sarua jeung kieu. Bah ulah ngarokok bae. Aing mah kajenting teu dahar, nu penting asal ngarokok. Eta dalil jalma kolot nu beuki ngudud. Ngomongna kajenting teu dahar asal terus nama ngudud ongkoh, nyatuna ongkoh. Tah ieu teh aki-aki ngurus tunjung nu kitu. Ya Allah. Ngomongna teh pinter. Dokter ngomong soten cenah kitu. Bah ulah ngarokok boga penyakit paru-paru. Ngomong pinter jawabna. Paru-paru mah biasa, Pak. Nu penting asa ulah boga penyakit rupa-rupa. Gitu ngomongna. Eta aki-aki pinter ngomongna. Di mana eta sakolana eta aki-aki? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata seluruh alam itu satuju Kangjeng Nabi rek diisrakeun. Bahkan semua makhluk Allah, hatta pasir, hatta batu, hatta kayu kabeh menghormat sebab rek kaliwat ku junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Contoh lamun tiamah ayeuna rek ka Kuningan, rek datangan Presiden Jokowi, eta diparentahkeun ku bupati, wahai camat, cuk camat, wahai para kubu, ceku, wahai para RT, bersihan eta jalan sebab rek kaliwat Presiden Republik Indonesia. Seperti itu kira-kira. Alam pun disterilkan oleh Allah. Jangan sampai ada yang mengganggu, dikirakan ini adalah Muhammad, adalah kekasihku, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu.
Jangan sampai ada yang mengganggu satupun, kata Allah. Ini akulah yang berperan. Maka Kanjeng Nabi diiring ku malaikat opat nganggo perjalanan buruk, kendaraan buruk tanpa pakai patwal deh. Itu pakai patwal ima. Nah di bupati kan sok marake patwal, borangan eta jelma borangan eta jelma. Jadi lamun jelma kudu make ajudan jelma borangan eta teh. Cuma memang Kanjeng Nabi setiap kemana-mana selalu berdampingan dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah satu sahabat Nabi yang cerdas sekalipun kecil tapi cerdas. Memang rata-rata jelma leutik cerdas. Sebab hulu jeung beuteungna deukeut. Hayangnya ho jelma leutik cerdas. Jelma jarangkung gitu mah gede kos adi bodoh. Tapi jelma leutik mah cerdas kabeh. Sok. Habibi apalah Habibi? Apalah Habibi? Bisa menciptakan pesawat. Ayat nu galade bisa nyet. Oh wah, bodoh nu galade mah. Ya. Tapi nu leutik luar biasa sebab otak jeung beuteungna deukeut. Terus. Terus. Berangkat Rasulullah. Diaping ku malaikat opat, pimpinan malaikat sejagat. Berangkatlah Kanjeng Nabi menuju Baitul Maqdis. Setelah nyampe ke Baitul Maqdis, buru-buru belah ieu mah. Bisa bae jam 11 ya. Wah kumaha aing eureuna kana ngajina. Berangkatlah Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Ieu malaikat Jibril bingung, ieu kumaha rek nyangcangkeun buruk? Di mana ieu nyangcangkeun buruk? Di dinya teh aya batu ukuran 3 x 4. Batu aya batu ukuran 3 x 4. Batu na teh kaluhur henteu ka handap tapi teu make gagantungan, Bu. Aya kira-kira di dia aya batu anu ngangkang bae kitu. Bari jeung batu nage empuk seperti donat. Pernah ibu ningali aya batu seperti donat? Ah, mun aya merek pesen tadua mah. Jeung para geri ngaso bae kitu nya. Ceritana teh ieu aya batu, pas begitu batuna teh empuk. Saur Jibril, Muhammad tenang. Ieu batu rek dipake nyangcang buruk ku kaula. Terus dicolok ku curugna Jibril teh. Cos. Setiap barang naon bae anu empuk lamun geus dicolok asup angin jadi heuras. Kadinya wae ari si ibu teh. Sok pentil geura colok ku ibu. Kempes langsung. Ya. Begitu dicolok diasupkeun kendalina nu akhirna buruk aman. Padahal sanajan bari jeung teu dicangcang eta buruk gak moal ka mana-mana sebab ditungguan ku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lebetna Kanjeng Nabi ternyata di lebet Masjidil Aqsa itu tos kumpul arwahul anbiya, tos kumpul arwahul mursalin, tos kumpul para malaikat Allah, bahkan termasuk jin dan arwah manusia di zaman azali, di zaman Nabi Allah Adam, sampai dugikeun ka zaman Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tos kumpul sadayana. Hoyong naon? Hoyong ka pendak sareng Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi diserat dina kitab Taurat Muhammad Habibullah, diserat Kangjeng Nabi dina kitab Injil Muhammad Habibullah, diserat dari Kangjeng Nabi dina kitab Zabur Muhammad Habibullah. Semua kitab Allah itu mengakui bahkan Rasul adalah kekasih Allah. Luar biasa. Ya Nabi salam alaika. Guys, entong diteruskan palas. Palas. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata langsung beres. Jibril mengumandangkan azan pertama di dunia, aya azan malaikat Jibril. Allah
enak? Enak? Larang. Mahal, cung. Dan murah mah boro-boro sorak kawas gitu. Dan udah ge di mana-mana ge anu sok nu purah nungguan jeung adan di masjid maupun di mushola teh aki-aki nu geus eueuh huntuan. Bari jeung ari bulan puasa ngabangunkeun jamaah teh kan biasa nama sahur, sahur. Teu eta aki-aki mah haur, faur. Da geus eueuh huntuan geus teu jelas ari ngomong. Ya. Bari jeung ngosom. Ya. Tah, pertama kali yang adzan di dunia adalah malaikat Jibril. Wakila cekil anu iqomah adalah malaikat Mikail. Komatna ge enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hudang tina diuk lagi mun ngadenge komat kos kitu sorana langsung jlung jet be. Rek di mana ngaji lanjut anu komat anu kos nu keur ngajampe rek di mana seneng di ditu insyaallah di dieu malah leuwih parah. Terus Kangjeng Nabi diangkat jempol panangan anu katuhu kusaha ku malaikat Jibril. Ya, tafaddal ya habibana Muhammad imaman, silakan jadi imam. Ditunggu ku arwahul anbiya, ditunggu ku arwahul mursalin Rasulullah supaya jadi imam seluruh makhluk sejagat raya. Alhamdulillah, ternyata Kangjeng Nabi itu ya diutus terakhir tetapi diciptakan ku Allah paling awal. Huwal awwalun wal akhirun. Kangjeng Nabi ya pertama itu diciptakan ku Allah, cuma diutusna paling terakhir kanggo apa? Kanggo menyempurnakan seluruh akhlak manusia. Tanpa dengan adanya Rasulullah akhlak mau jadi apa? Akhlak manusia. Sebab ya hanya Indonesia yang paling berakhlak, hanya orang Indonesia yang berakhlak. Orang Makkah mah labi akhlak, mafi akhlak. Coba bayangkan orang Arab, masya Allah jamaah sholat di langkahan, ya sholatnya dorongan di itu mah di Arab, di itu malam orang manuletik, waduh mecat deh ya tuh. Ya, orang Arab mah tanpa pakai akhlak, tanpa pakai adab. Tapi orang Indonesia pakai akhlak, pakai adab. Maka imam yang paling santun di dalam melaksanakan ibadah adalah Imamun Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, madhab yang paling santun di dalam menyelenggarakan ibadah sholat. Alhamdulillah, untung orang madhabna Imam Syafi'i. Ya. Beres sholat Kangjeng Nabi berdoa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Jeung saterusna tong dibaca kabeh kaburu peuting manten. Beres ngadoa Kangjeng Nabi ngaleret ka belah kiri aya sekelompok kumpulan wanita cantik bahenol nelkom. Ini Nabi ge sarua bae nyaho anu bahenol mah. Ya, pas begitu dileret ku Kangjeng Nabi, senyum sadayana kelompok nempo wajah Kangjeng Nabi, masya Allah anu wajahna bersahaja, biwirna berem, pipina oge, kos
buah gedong gincu. Ari urang pan meuleuh mekos jantung digodog nucan asak. Harek di mana uruy? Cenah sah ibuna ge ngomong heueuh aing mah nempo bapana makin ka dieu makin ngablegedeg bae cenah. Nyabunya makin ngablegedeg geus kajian ngablegedeg ya lumayan daripada teu ngablegedeg acan. Ya, akan aina loba ya janda ya. Loba jandanya riweuh jadi janda teh, fitnah wungkul jadi janda mah. Maka ulah hayang jadi janda. Nasib paling jelek adalah janda. Surupai membuktikan. Lamun janda mangkat isuk bari jeung biwir beureum ieuna bodas, herang bari jeung celana street, kumaha cek tetangga tuh. Kurniangan koboi. Itu pasti. Riweuh jadi janda mah. Terkekang hidup jadi janda. Mangkat isuk balik sore pasti diomong ngajedog beri jero tetap diomong bae janda mah. Matak sok heh janda keureun yangan layana. Bila perlu aya nu aya di dieu we langgeus lah. Nu aya di dieu. Maka doakeun abdi supaya jadi menteri urusan perwanitaan. Pokona kabeh lalaki suruh nyarandung kabeh ku aing kabeh. Coba ayeuna punten Bu punten ayeuna ulah-ulah ngitung ka negara di Kertawana. Punten Bapakku. Seueuran mana istri sareng pamegat? Sabaraha kali lipat kira-kira? Satengahna. Lamun ieu laki 2 kabeh masih keneh loba keneh leuwihna. Mantak ayu. Ulah ego Bu, bareng-bareng ngusahakeun. Ih. Hewa bae ka kiai anu sok juruh nyanu aing hewa cenah. Tong dipanggil tah kiai eta teh. Entong kitu Bu, alhamdulillah dibere jalan kanggo lebet ka sorga termudah. Amin. Cuk si awena jarang ka sorga teh lain eta bae loba. Justru nu sajian mah macet ieu nu lancar hiji-hijina. Hayo arek kumaha moal eleh aing make moal eleh. Sok aing ngomong naon. Tuh, budak leutik bae nyaho. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pas begitu dileret ku Kangjeng Nabi senyum sadayana itu bidadari. Seolah-olah ngabagjakeun ka Kangjeng Nabi, Masya Allah, makhluk Allah nyatana teu aya deui manusia kasep ngalem-pereng koneng teu aya deui hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi waktu eta aya Nabi Allah Yusuf. Di dalam sejarah diterangkan Yusuf itu separuh dunia dikasihkan kegantengan ke Nabi Yusuf. Begitu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi masilep. Sarua jeung urang dieu ngarendeng jeung Haji Ade. Silep eueuh naon-naonna. Komo ngarendengna jeung aki-aki anu ngabeledag hideung. Ya. Insyaallah. Tuli eta si bidadari ditanya ku Kangjeng Nabi, wahai bidadari, anjeun anu cantik ya, anu bahenol nelkom anu sakieu hebatna geulisna endah maliwarna, maneh jeung saha bidadari? Ieu jeung cadangan saha ieu teh? Bidadari ceretuk be salah satu bidadari yang berbicara. Nisauna qaumin qaumin. Kami ini adalah seorang wanita yang diciptakan oleh Allah, beda dengan wanita yang ada di dunia. Tetapi aku diciptakan dikhususkan untuk orang-orang atau laki-laki yang hatinya bersih. Hati nak lalaki nu teu pernah nyieun kasakit hate kanu jadi awewena sapanjang hirupna. Mohon maaf lalaki nu galak ka awewe moal dibere bidadari sia. Oal mau dibere bidadari. Pokona lalaki nu galak nu barangasan jauh mau dibere bidadari. Nini pelet. Menangna nini pelet. Okay. Punten.
Syukur henteu Bu, syukur henteu. Ternyata bidadari teh ngamenangkeun ka urang sakelompok istri laras henteu. Jadi lalaki nu galak, lalaki anu angas, lalaki nu barangasan moal di pasrahan bidadari. Sabab engke ge bakal disiksa. Punten lalaki anu galak ka salaki, matak urang jadi salaki, jadi lalaki entong sok barangasan, tong sok galak kanu jadi awewena. Ari awewe teh diciptakeun dina tulang rusuk paling di sebelah kiri paling akhir disebutna tulang rawon. Ti saha nyandakna? Ti Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka awewe teh yeuh ngadidik awewe mah tong galak-galak, tong keras-keras dielus-elus. Lamun ngomong jeung awewe kudu make perasaan. Sebab ari awewe teh penuh dengan perasaan. Betul. Oh, ngomong jeung awewe mah kudu lemah lembut dielus, geus beres, ngelus takol tarangna. Sia teh onah oguan-oguan ting hirup. Allah. Dielus awewe teh. Ya. Sebab hiji kunaon datiah awewe beuki ngomong. Ieu cek tukang sound system kunaon awewe beuki ngomong jawabna biwirna dua. Cek aing biwir nu mana sabelah mana anu kaduana. Nyaho biwir teh hiji nu luhur. Jeung deui lamun aya oge di nu eta sadian tilu di luhur, da anu handap teu pernah ngomong eta mah. Tuh teu pernah ngomong. Ya memang kitu we datiah awewe mah beuki ngom disebutna ge nisaun wa nisaun ya bifudulil kalam. Ari awewe teh biasana sok leuwih ngomong, maka lamun aya awewe cicing we teu daek ngomong ieu salah peranakan. Ari awewe mah beuki ngomong datiahna. Nu teu beuki ngomong teh lalaki maka bege cicing teu pernah protes, rek dibere rek henteu cicing. Ngan cuma adigus negna di buntong yang sah. Masya Allah wa tabarakallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kanggo saha anjeun bidadari? Kanggo lalaki anu soleh, kanggo lalaki anu bersih hatena, jeung lalaki kaula siap ya ngagungkeun kanu jadi lalaki, tapi lalaki nu teu pernah nyieun kasakit hatina kanu janten istrina sepanjang hidupna. Amin. Amin. Bu, salaki urang kos itu henteu. Make perasaan salaki urang? Make ibu. Gagabah ting salaki itu make perasaan. Buktina lalaki lamun mere ka ibu teh yeuh geuning teu sok gede eta akibat make perasaan. Lamun teu make perasaan mah wah tuh aya itu berarti lamun lalaki mere duit ka ibu saeutik lalaki anu berperasaan. Lain perasaan bari lalaki nu koret nu kitu mah nya. Aya bu di dia laki nu koret aya. Ulah koret-koret ting lalaki bisi awewe na demo. Lamun awewe demo riweuh nya teu dimasakeun ceuk salaki kajeun ayeuna mah warteg di mana-mana. Itu poma bu ya. Ternyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan bidadari. Bidadari siap menyayangi, siap ngagungkeun, siap memperhatikan laki-laki yang hatinya bersih. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oh jam-jam aing atuh di deuleu atuh nah suara rewel ongkoh nage bari nage. Ya bisi kaliwat maksudna mah. Panjangjina ge cek nu datang ka ditu teh Ustad tong lila-lila jam 12 bae. Gitu. Aida kan jam 12 kurang saparapat. Tunggu saparapat jam deui. Terus ya. Naiklah baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul dimi'rajkeun di Baitul Maqdis? Lain di Masjidil Haram. Ternyata Baitul Maqdis itu tanahnya jauh ke bumi, dekat ke langit.
Sabaraha itu jauhna di antara Baitul Maqdis ke langit pertama? Hanya 18 mil saja. 1 mil 200 meter. 200 kali 18. 300 genep puluh meter. Dekat ke langit. Ya. Di dalam sejarah dunia adalah Baitul Maqdis itu merupakan markaz. Ya, markaz lubang tengah-tengah seluruh dunia adalah Baitul Maqdis. Maka sejarah Palestina dengan Zionis Israel itu tidak bisa diselesaikan menurut manusia, nanti akan diselesaikan melalui kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Urang ulah milu-milu. Ulah jadi jajagoan urang hayang mangkat ka ditu rek nahaan ka dituna. Ya, man saukur bisa main pok sakitu bae oge. Main silat sakitu hayang mangkat ka Palestina rek naon eta si Abah. Ya. Bas itu mah urusan Allah. Naiklah ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratil Muntaha. Jibril unjukkan ka Kangjeng Nabi, wahai Muhammadur Rasulullah, rihlatul mi'raj, silahkan teruskan ka ditu Muhammad. Kaula mah rek turun, geus pareum ayeuna teh geus wayahna eureunnan kira-kirana meureunnan kitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mending enggeus apa mending bubar? Ya maksudnya si anu maling hayam ya. Ya kan mati lampu ya sewilayah Kuningan ya. Ya. Mual. Alhamdulillah. Siap ya. Kelingitan hayam 2 mah teu masalah ya. Sampai Jibril unjukkan sampai teraskeun Muhammad rihlatul mi'raj teraskeun ka ditu mangga kaula marek mungkur. Kaula marek turun sebab dalam kaula maksa ka ditu niscaya badan kaula anu gede geus nyaho hurung tah nah nyaho hurung alhamdulillah kitu ona tuh tah bae yo yang akhirnya gimana Kangjeng Nabi teraskeun ka ditu abdi mah bade mungkur sekalipun jasad abdi besar gede tetapi bila mana kasinaran aras niscaya jasad kaula akan hancur berkeping-keping kena cahaya aras. Maka Jibril turun, Kangjeng Nabi teras, pas begitu melintas di atas aras kelihatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tiru kelompok di balik cahaya aras, wajahnya putih bercahaya sampai teka tingali dina roman, teka tingali panona, teka tingali hidungna, teka tingali bibirna, saking ku bodas-bodasna wajahna dikarenakan eta wajah orang-orang soleh yang berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Nabi, manhum, siapakah antum? Saha maneh teh nggak jawab, ternyata eta kelompok teh bari jeung nyariosna penuh dengan cahaya ilahiyah dan berwangi sampaikan ka wangina masya Allah. Dugikeun kanyebatkeun anjeun saha, apakah anjeun malaikat, anjeun apakah nabi, anjeun apakah rasul? Ternyata eta jawab ngajawab manehanana, kaula lain malaikat, kaula lain nabi, kaula lain rasul, tetapi min ummatika, tegasna kaula ieu teh min ummatika ti umat anjeun wahai Muhammad. Masya Allah, umat anu kumaha? Pengen tahu? Oyong terang? Oyong terang? Jangan kemana-mana sebelum yang satu ini. Tapi rata-rata nu datang ka luhur panggung teh eueuh kopi teh nya. Komo bajeng kopi susu eueuh. Nu bodas we dijajarkeun mah eta aku asa opat-opat. Da moal diinum ku aingna oge. Nu kana dieu we nu pada rodas. Ya, tapi lumayan. Kangjeng Nabi ge ari nyieun obat nyieun tambah teh make cai bodas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim.
Seger minum teh seger. Masya Allah. Manhum, dan siapakah antum? Ternyata kelompok itu menjawab dengan spontanitas. Walisanuhu ratbun min dzikrillah. Muhammad, kaulah ieu teh adalah umatmu, tapi waktu di dunia teh umat anjeun anu teu pernah cicing, umat anjeun anu lisanna basah selalu eling ka Allah Subhanahu. Duhur, dik, asar, maghrib, isya, subuh, boro-boro kaberangan. Surat subuh jam 6:30, Allahumma hdini fiman hadait. Malaikat geger sebab bau hangit sahanu keur ngagarang kunut ya wayah kieu. Eta ternyata umat Kangjeng Nabi keneh wae ternyata anu sok ngagarang kunut. Ya Allah. Eta teh nu keur kumaha cenah umat saha nu sok ngagarang kunut? Umat nu sok rajin ngaji tetapi kiaina teu bijaksana, ari ngaji teh nepikeun ka los-losan, nepikeun ka poho kana waktu nu akhirna jamaahna salat subuhna kaberangan. Maka ngaji teu meunang terus teuing, teu meunang peuting teuing, bisa ngaganggu kana ibadah urang. Ieu teh bahaya engke aing disalahkeun jaga di akhiratna. Walisanuhu, aing mah kudu dikomandoan wae. Cik atuh maka sok barang maka breng teh kitu tah. Coba 1 2 3. Engke ngaallohan naon. Walisanuhu ratbun dzikrillah. Eta umat nu tidak terbakar dengan suasana aras nu wajahna putih penuh dengan cahaya ilahiyah nurullah, maka eta jalma anu lisanna basa selalu zikrullah. Abdi kamari diijazahanku Syekhuna Syekh Misbahul Munir bin Muslim tentang masalah zikir hikmah kamilah. Ternyata luar biasa, Pak. Apa itu zikir hikmah kamilah? Zikir hikmah kamilah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang nu dipakai tahlil kurang biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir hailalah. Tapi zikir hikmah kamilah dilabaskan macana sebab dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Maka barang siapa man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah busyira bil jannati qabla mautihi. Sajalma anu maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakal dibubungah ku surgana Allah samemeh maut. Ulah waka amin maca heula lah. Amin mah gampang padu amin. Teuing maca ting henteu. Tapi bade maca jeung deui kan catatanna ge beda. Nalika urang rek maca la ilaha illallah manggo niat nawaitu an aqra'a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 70 alfan fidaan li nafsi lillahi ta'ala. Niat kaula membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 70.000 untuk fida. Apa itu fida? Tebusan diri orang. Orang perlu ditebus, lain ku mencit masih akan belebe jeung lebe. Cek lebe itu cerwayahna we mencit embe sia ka lebe itu. Ulahnya fida kanggo tebusan ke diri orang. Naon? Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul
labaskeun macana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah kumaha malam urang tahlil make eta nya teu naon-naon da kalimat mah tetep eta teh la ilaha illallah jeung Muhammadur Rasulullah. Itu namina zikir hikmah kamilah. Ya. Jalma anu dawam dan istiqomah membaca zikir lisanna basah selalu zikrullah, maka ia bakal diwujudkan ku Allah engke jaga di akhirat wajahna penuh dengan nurullah, cahaya Allah, nurun Muhammad, nur Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia nu kitu nu waktu di duniana lisanna basah ku loba zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saking ku refleksna eta ibu-ibu maca la ilaha illallah bisa pakai pasea, bisa pakai nyarekan salaki. La ilaha illallah eta bapana. Berarti hebatnya saking ku refleksnya ahli zikirna eta zikir bisa pakai nyarekan salaki. La ilaha illallah bapak atuh hudang. Nasi mah kudu make la ilaha illallah heula. Ya. Zikir. Mangga zikir lamun hayang saluyu jeung jamaah berarti zikirna kudu make naon? Kudu make syair supaya akur. Contoh tahlil, kiai tahlil. Ya. Eta lamun teu make syair moal akur eta maca tasbih, maca zikirna. Sok Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha, itu pakai syair. Entah pakai syair. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cek jamaah teh aya naon kiai cangklong murag. Sehubungan pakai syair la ilaha geuning sunnahna dibaca tilu kali sagesna tilu kali teh kakarak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dengan syair bisa nyaragamkeun umat manusia, bisa menyatukan manusia, bisa menyatukan jamaah nepikeun ka naon, nepikeun ka saking ku nikmatna zikir pakai syair. Sok tong make syair heureung tahlil tong make syair la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah mual akur mual pajojot ribut geus pokona mah. Maka sunnahna make syair, maca sholawat make syair enak ya, yakin enak. Naon deui pokona loba nu enak lamun urang make Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Sok kalimatna eta tong make syair. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Teungeunah ngaji Quran seperti tadi kori tong make lagu. Pajenting maca subhana suarana tarik sok ngajengking kos suara himar teu puguh dedengean. Ya, padu ngajerit ya teu puguh. Tapi lamun make syair, mun make naghamatil Quran enak didengar. Justru yang menyentuh karena perasaan manusia setiap kalimat Al-Quran, kalimat salawat, kalimat dzikir dibacakan bin naghamat ini akan menyentuh hati yang sangat dalam. Benar. Adan tong make lagu
bisi ria. Jika nama ahli sulam taufik kemudiannya. So atau make lagu adan. Us penting mah aya suara be keluar ngabejaan zaman rek sarolat. Sok. Tong make lagu. Allahu akbar, Allahu akbar. Pan kostir mah keur pasea. Iker demo tak keur naon ieu teh. Tuh hikmahna teh aya bae. Ya. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Qur'an, zayyinu aswatakum bis salati wat tadhkir. Silakan buat tasbih. Sok make suara-suara indah. Terserah supaya naon? Supaya aya daya tarikna. Adzan mun ngeunah. Isukan pasti datang deui ka masjid eta. Untong asa nu ngosom ya adana. Nu kos keur ngakan awu. Enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Kontrak mahal. Tapi bisa, sebenarnya mah bisa. DKM itu bisa, tinggal ngobrol be jeung kuwu. Kuwu teh boga sabaraha bengkok teh. Entong dieleg kabeh. Bikeun ka masjid saparo jeung nu adan jeung imam. Engke teh kuwu teh ye kuwu engke jaga di akhirat. Sehubungan kuwu bagi-bagi dengan imam, bagi-bagi dengan musola, masuk ke surgana di balakang imam. Lamun dieleg kabeh saha nu nulungan anak engkena. Hah? Rek kumanehna eueuh ti dituna. Catatanana ge eueuh entong dieleg kabeh. Barang-barang jeung imam, barang-barang jeung muadzin, insyaallah luar biasa pahalana. Amin. Asa baraka Kang? Bengkok. Ya iman nanya warung be heula. Rumuskan. Sebab muadzin Makkah, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi itu anu ngagaji yang memberikan ujrohna itu adalah susu geus datang. Mata teh herang keneh karena susu tehnya. Soalna lamun nginum susu beda, segerna beda. Siap. Teu kudu disuruh. Itu yang memberikan ujrah itu pemerintah Arab Saudi. Ternyata begitu ditalungtik, ya ditalungtik ternyata itu rekening Utsmani, rekening sahabat Utsman sampai ayeuna rekeningna Utsman itu masih hidup, bahkan bukan hanya triliunan, itu jutaan triliun uang sahabat Utsman bin Affan. Kanggo kepentingan apa? Kepentingan Masjid Nabawi dan kepentingan Masjidil Haram. Ternyata mantu terkaya Rasulullah adalah Utsman bin Affan Dun Nurain. Kenapa disebut Dun Nurain? Dikarenakan Utsman menikah ke putri Rasul, 2 kali putri Rasul menikah. Pertama meninggal, dikawinkeun deui anu kaduana. Cek Kangjeng Nabi, mun kaula boga keneh anak parawan pasti dipikeun deui ka maneh. Itu jadi lain Dun Nurain jadina. Tilu sih awena. Cuma itulah. Ya. Sahabat Utsman bin Affan. Maka ayo, mangga, ayo sok tinggal kumaha urangna supaya urang barang-barang berkah, barang-barang hidup, barang-barang penuh dengan keberkahan Allah, yakni usahakan kurang hal duniawi sepele tetapi bisa mengangkat derajat engke jaga di akhiratna Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan catatan bengkok bagi dua. Adan pakai nagomat nikmat didengarna. Marhaba entong make lagu ngeunah henteu. Tapi kan tadi mah didengar ngeunah. Ya. Ya habibi
ya Muhammad marhaban 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 Allah marhaban. Pakai lagu, tong pakai lagu. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husain, marhaban ahlan wa sahlan sia, marhaban ya khairad dai. Ieu keur marhaba tak keur naon. Teu ngeunah ngan nu teu meunang make lagu teh pasea. Eta ulah make lagu. Haram pasea make lagu. Ulah nyageuna pokona mah pasea ulah make lagu teu ngeunah moal jadi paseana oge. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakum. Itu yang pertama. Kedua, manhum, siapakah engkau wahai di sana yang di balik aras, yang tidak terbakar dengan suasana aras, yang wajahnya penuh dengan cahaya ilahiyah, cahaya nuroniyah, cahaya baginda Rasul. Siapakah engkau? Cek eta nu kadua, nu panengah eta teh ngomong wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ternyata nu kelompok nu kadua teh eta jalma anu wajahna penuh dengan cahaya ilahiyah, cahaya nuroniyah. Ternyata eta kelompok nu waktu di dunia na hatena selalu terbesit ka masjid, hatena ngait nyangkol bae ka masjid. Mun hees peuting teh guling gasahan bae. Kunaon sipah geuning guling gasahan bae. Naon nu di pikiran bapak? Tidak ada. Pokoknya bapak selalu ngait ke masjid. Padahal jam hiji eta teh. Terus bapak mereka mana? Mereka masjid. Lamun aya salaki menta ka masjid jam hiji patut dicurigai. Buah-buah lain ka masjid ieu lalaki urang ieu. Ya. Eta perlu diuntit ditungturkeun cika mana asupna eta jalma. Nyanyi ngomong nama ke masjid, pokoknya hati papa terpaut dengan masjid. Ingat baik ke masjid. Lah air mata buaya. Masa jam 1 rek asup ke masjid lagi jam 4 masih kunci keneh, jam hiji keluar imah rek mas buah-buah. Ya, kamana ya asupna ya salaki urang. Rang dah. Nyahoan gini. Allah. Ya, Bu. Hatinya selalu terpaut dengan masjid, hatinya selalu ingat masjid. Inilah kelompok nanti yang wajahnya penuh dengan cahaya nuroniyah, cahaya ilahiyah. Maka itu berhak mereka itu memasuki surga Allah tanpa ada hisaban amal. Terakhir yang ketiga, siapa kelompok siapa yang ketiga? Manehna ngajarawab kaula ieu teh waktu di dunia na cek eta kelompok can pernah nyieun sakit ka hate indung bapana. Anak nu can pernah nyieun masalah jeung indung bapana. Anak anu selalu perhatian ka indung bapana. Boga duit teh lain jeung sasaha, jeung indung bapana. Yeuh kanggo ibu, yeuh kanggo bapak. Dibalik pandai mun dipenta duit ku indung mah pasti morongos ya, morongos dipenta duit mah ku indungna jeung ku bapana. Sementara maneh nama barang penta ka indung geus teu aya, geus dikawinkeun biayain, babawaan biayain, kabeh biayain, rek dagang bere modal tiin, eta masih menta keneh baik ka indung di ditu jauh, di ditu jauh ya. Mau gresil baik kanu jadi indung teh masya Allah, malah ngungkit karena harta waris. Ya anak gejul
ya teu eling eta maneh dilahirkeun ku saha, dikandung ku saha, diurus ku saha, dididik ku saha, ya ditarbiyah ku saha, anyalah ku indung. Coba kurang kumaha indung bijaksanana, masya Allah. Peting-peting indung matas lahirannya bu, kapan aditas para lahiran tepan para gelain nya bitis bareh biwir bareh susu bareh kabeh bareh kabeh. Pokoknya mah eta teh goreng na indung teh ku anak bisi hayangnya oma. Cek anak kieu aing mah tuh hayang teuing. Ku sasi ku bapak. Tapi sehubungan awewe ngabogaan sifat al insan makhluk khoto wan nisyan, waktu keur ngelahiran mah inget keneh aing mah moal engke-engke dia mah deket jeung salaki aing. Ih, geus meunang 40 poe mah. Di toel teh merek kekeng deui. Percis we entong. Bari jeung bentik-bentik alah. Cek salaki teh ngomong apa suro? Pokoknya toelan salaki bukan sembarang toel. Sakali noel langsung. Itu. Ya bu. Sok maneh ti saha ti indung. Apakah anjen teu karasa anjen yang salahkeun ka indung? Masya Allah, salama 8 bulan coba ge beureyeung ka ditu beureyeung ka dieu. Mun bisa ditunda mah ditunda ku aing di tawon. Nganda teu bisa diresotkeun teh ge. Ya. Coba ge kumaha? Masya Allah, maka wajar indung apabila anak doraka kanu jadi indungna haram asup ka sorgana Allah. Jangankan masuk ngambe kana wangi-wangi sorga diharamkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya bu, indung mah waktu urang laleutik kumaha sih Pak? Bapak urang mangkat usaha, mangkat isuk balik sore eta teh can dumuk meunang, eta teh usaha teh bapak. Datang teh ribut, anak teh lain ngaroro kanu jadi bapakna. Pas begitu dibuka teh karung teh weuh naon-naon da teu jadi duit. Ya. Bati sedih anu aya, masya Allah cung nepikeun ka ngait do anak. Kajenting teu ngangkat leungeun tapi hate kolot mah ngait ka Allah. Ya Allah. Ulah seperti kami anak teh muga sing katimu usahana, sing berkah hirupna, sing memang bisa mere maweh kata tangga jeung kapada baturna. Kolot eta teh doana. Ulah sampaikan ke ayah kapan anak maju usahana di mana maneh bisi di modalan ku kolot aing mah lain hasil di modalan ku kolot teu saperak-perak acan di modalan ku kolot. Yuh anak nu kurang ngajar nu kitu. Pedah pertama datang ke Mbah Jambrong rek usahana, hasil usahana indung mah ngangah bete dibere naon-naon. Kapan dagang buah di Jakarta ari balik menang sakardus datang nate lain ka indung ka Mbah Jambrong dibikeun nate. Indung mah ngangah bae ieu anak mah kapan tas balik itu si bos kajen da aing mah kajenting balik kita sok dibere naon-naon. Nah. Awas. Anak kunci ya kunci anu bisa ngabukakeun kunci keberkahan, kunci kesuksesan usaha dan lain sebagainya itu hanyalah ibu. Ulah salah kaprah. Ibu orang anu bisa membukakeun kunci. Lain embah, lain sa. Tu aya kajenting wali pangkatna level genep sekalipun ya majdum. Ya, tetapi mual bisa muka kunci keberkahan tanpa dibukakan kunci kudu jadi indung bapana. Hargaan indung kajenting bodoh genok. Ya, indung teh bodoh teh nyaho naon-naon tapi jujur ari indung teh. Saking jujur-jujurna indung ya, kumpul anak. Ya, kumpul anak. Cenah mate sakit kumaha ngomongna ka hareupeun anak. Tuh sampai menyumputkan rahasia ini dengan Allah. Kenapa? Saking ku embung kanyahoan jeung embung musingkeun kanu jadi anak itu sifat indung. Mak boga kene jeung jajan aya padahal mah teu boga du. Beda jeung anak kajenting aya ge kudu bae menta bae ka indung.
tak kurang ngajar nate eta anak teh maka menta nate urang teh nu jadi indung menta anak soleh. Aya sejarah ibu bapak tas kawinan ya carita teh rek panganten baru rek lailatul zafaf nya rek munggaran rek marawanan carita teh ngobrol tah lalaki jeung awewena teh pak bapak hayang anak sabaraha cek si bapak urang mah hayang boga anak 11 cok awewena teu sudi abrig-abrigan bapak ngeunah tinggal nyolok aing nu ngaheujeuna gitu pan cek pamajikan teh ulah berkah loba anak mah nok tuh pokokna mah cukup 2 cek si awewena pokokna mah tetep urang mah hayang 11 nyalos nyin ku dewek cek salakina heuh nya wadah nah kumaha nyieunna mikir deh baik geus atuh nurutan nanu akhirna nurutan tak ka pamajikanana cek pamajikan teh 2 geus oke lah 2 yang terpenting aing penting ieu ngarasakeun kanikmat der becarina teh boga anak 2 pas cek awena teh tuh doa ibu yang diijabah iya ya bu ya sudah dididik kumanehanana oh pinter-pinter anakna saroleh jadi weh tah pengusaha pas wayahna lebaran tepan kumpul kabeh lain etah nu ti Jakarta tadi anak teh kumpul jadi direktur anu di mana anu di Palembang kumpul oge deh jadi direktur nu akhirna mah rek balik teh ngeupelan si anak teh nu nomor pertama ka indungna berarti 10 juta tuh ribas dibuka teh 10 juta indung teh ceurik ari cek salakina teh nyane mah teu mikir anak merek dicengcerikanan kunaon si cenah maneh teh cenah kitu nu kadua deui merekna teh leuwih gede ternyata 20 juta kalah tambah keras ceurikna ge hing hak seganeng cak aing 11 aing oge nu akhirna teh ngomong jeung salakina heueuh pak nu salah mah ibu kunaon ibu menta 2 eta lamun boga 11 kos kitu kabeh saurang 10 juta geus sabaraha mantak sia ulah kagoda anak cukup 2 alah nu hiji degleng nu hiji lempangna miring loba anak masa kalian insyaallah berkah loba anak mah amin ya Allah ya Rabbal itu saja yang Abi bisa sampaikan dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Sakitu hadanallahu wa iyyakum ajma'in usikum manasibi taqwallah hadza min fadli rabbi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu bade terapi mata silakan jangan dulu pulang tetapi rengse doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.